Tonda serangan malam Jumat, na bulan tongkrong bae. Is. Aduh, untuk ngojek, motor ketinggalan itu. Sial biasa doang, aduh. Ngarah kok, setik deui. Pijen lah. Aku rasanya dek. Hirup, cager leumpang. Ceng, jadi ngomong ronda kesorangan bae urang baturan malam Siap, Jumat. bos. Wajib jadi. Oke. Acing boleh ngojek telin. Oh. Ya. Lu nabrak alinya. Oh. Kok bisa gitu? Takdim berenang, paeh ku urang. Coba ceritakan ke Mamang awal pertama kejadian Ali ketabrak ku Aceng. Jadi kieu mang. Urang kan ngojek. Tembuk tilu. Terus kelanjutannya kumaha eta? Ali keur meleng mang. Kurang ketabrak sengaja. Tah, makana ayeuna Mamang kana jelas. Ayeuna didinya nyaho teh kondisi Ali, ayeuna di mana? Urang matenya mang. Nah, makana. Mangkana naon mang? Ayeuna kumaha ngojek di moal. Motor lagi eueuh nyonyang sangat ngalawi nyokomoan abah mah. Emangna balon lu, motor yang sangat tangkal awi. Karena ngedeng ya uang geus ompong deui ya. Kori mah urang dek balik mang nya. Nah ade baliknya. Gaya. Lah. Ngajalan ke tugas ronda deui. Lingkungan aman dan terkendali. Macan 1, macan 2. Kumbang masuk. Aduh, aing marah. Aing teh boga batur hiji ge, aing mentang-mentang geus ade lontong kieu aing mah duh batur ge eueuh nu daek nyangkeun aing. Duh aing kumaha ieu nek geus kauleungan aing di talian kieu dibungkus. Aduh aing. Berko aing kudu make bewer kikieuan. Pusing. Aduh ieu anu ngabungkus aing. Pigel teu bisaeun. Aduh aing mah sedih. Duh aing daripada serangan baik lah ngagerokeun baturan aing. Otong puk bluk. Aing naon dia ngagerokeun aing. Ku pentingeun. Sebenarnya mah yang surat ka dia tong, kematian dia teh gegerenan tong. Da sih ku kepo. Atuh deh sih, rada curhat deh sih, ja urang ieu duduna pocong galau. Galau ge eta mah dia. Aing mah henteu. Ai eta tah beuheung dia kunaon pikiran bae urang baud gitu. Pugu aing paehna sah kiblat. Uyak-uyakan bae ka cacing kepanasan. Geus aya atuh lah urang deuk we curhatna. Kumaha diukna urang mah tepan teu bisa diuk. Oh, teu bisa diuk. Geus tuh hayu ngedang bae lah. Jadi nambah parah eta mah. Kumaha nek hudangna urang. Masalah udang mah gampang. Dongkrak aya keneh, gampang dihudangkeun ku dongkrak. Geus teu nyambung cacahan jeung dia mah. Dasar pocong galau. Geus tuh hayu lah urang cacahan itu bae tuh. Yang listrik sibere nyalande gitu. Alah atuh ayo. Ayo. Lo omong dia geus ngobrol di dieu. Yang hanyoh ya, paehna dia kunaon. Jadi kieu carita nanya. Aing keur ngapain nape? Yo aing ditabrak ku ojek geblek. Si dia kabina-bina itu eta tukang ojek. Eta dia paena kunaon? Aing hanyaho gitu. Aing mah paehna ditabrak ku sireum. Ai si dia ku sireum ge kudu paeh, lamun keur mandi liap kata sireum. Gitu ada sih. Sireum lain hiji. 1000. Abah. Paeh dia paeh. Pan emang geus paeh sih, malah bisa paeh deui. Aing poho. Ada nih naon? Itu aya umat tuh, agak kurang. Cari sih. Hoja. Oh, eta mah best friend aing keur hirup. Oh, amun eta best friend dia mah. Coba ku dia tangkeun ka ditu tuh. Oh, pengtangkan aja dia ka mana? Aing nek HS di ngantuk aing. Ogus itu gerah HS lah. Atunya aing nek HS di ngahade di itunya. Oke, siap. Lah, aing dek minta rokok lah ka Mang Akor aja. Kan bedi bere.
usaha penting-penting bisa diangkatnya. Apaan tuh? Tak, cek rumah baheula di toong lunging, amun jurik ngambang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu mah teu ngambang. Lain juik meureun teh mah lain juik. Coba aku yang dipercayakeun lah. Nah, ente ngambang ya, nyengsinan anu ronda ya. Jangan kena. Au! Ih, ngajak goyang, ngajak lalagan. Wah, dia mah turunan bajikan luaran dia. Mungkin anu ronda baik. Allah Akbar. Jangan pondok sih anu baik. Kareng alatnya. Enyen imah di tengah kos ieu. Ah, besi neng mah. Ih, bukeun. Aida kernaon? Aing ka laga sia. Pirakuna sia teu sieun kepada aing. Geus nyaho aing sieun. Disangsieunan. Dasar potong keparat. Astagfirullah. Coba aing ditero. Kamu Dah, Tot. Coba li dia. Geus. Harus nok aing mah. Si galau penting ieu. Kalau aku nantot. Kurang biasa natiluan, aing dia jeung Ali. Orang nenduaan doang. Mal bener, Tot. Cacaan yang dia lah. Ceritanya bener gue nanti sih. Lontong. Saya tak. Ay, si Jalma. Bantuan mamang bantuan. Di situ ocong mamang keur londas sorangan bae acin di dieu keur naon? Keur ngobrol. Ocong naon? Iya. Eta mah monyong. Ocong lontong. Geus aja tek. Riut laki. Gimana? Bibi cacang. Mamang wasiat. Astagfirullahaladzim. Mamang sih. Mata dulu. Dulu ge ieu karung. Astagfirullah. Ieu mah karung. Karung eta mah. Entar tadi mah ayo. Ocong. Mana ocong? Proses guys. Ayo Mang Herman. Hah? Asih, kudu Mang Herman nu kepanggih. Gitu. Heeh. Ente ke deh kepanggih belum? Ya, vlog guys, vlog Mang Herman guys. Iya bari ngetrok-trok. Oke, siap. Oh, kedeung make Mang Herman ke asup. Ieu meureun ame da tolong bantu. Oh, apa kayak manggihna ke di jembatan bae. Manggih ali gitu tah. Pocongna. Tarikan Bang. Oh, hah? Nona. Tarik air lep sih. Nong. Di coba ali senyum. Ding, ini enggak nyai. Kos leuy nyai. Oke guys. Hurung. Proses guys. Proses syuting ya kedeung yo. Pocong galau tah. Tah. Itu pocong itu. Itu pocong negro. Kabeh pocong negro iyo. Tuh. Ai. Duh, aing ieu ndek miss call leungeun aing di beungkeut di kurungan. Berapa emak beber geukeun? Di masa ya. Aduh. Sudah tuh. Wah. Sing dasar. Halo. Cut.